Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Dina Mara. Pertamina wargi sadayana nu tangtos nuju siap-siap bade ngadongkeun dongeng Sunda anu digarap ku Sim Gudima Dina Mara dina channel YouTube Edman Dina Mara nya wargi. Kumaha daramang sadayana pamugi bae sarehat nya wargi. Alhamdulillah pamisa rehat mah sehat jasmanina sehat rohanina digambirkeun rezekina oge dijabikeun balaina ayeuna lindungan tanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pamisa sehat badan mah wargi sehat jasmaninya tuang sareng gepuk oge raos sareng endang raos sareng daging ayam raos kitu nya. Amun urang keur gering mah dahar jeung teri ribuhe nu aya. Tanapi dahar japuhnya wargi. Eta mah hedang-hedang hiburane warginya eta can dongeng di kawitan ya. Wargi anu nuju ngantos-ngantos ya. Dongeng Sunda dina judul kadu teluhnya karangan Kediksa. Bagian nu ka-32 warginya sekali di ngadu telu bagian nu ka-32 apunten wargi ye tuh bukuna karohok wargi duh ieu teh sadua tilu huruf teh ical daya angga urang kawitan lah dilelebah ieu carios ngadu telu teh bagian nu ka-32. Di dalam bagian nu ka-31 urang nyarioskeun harita di mana Astam sareng sadayana lah kula legina nuju aya di nu hajat teh anu nikahna Ibu Asia anu parantos dilandongan ku Astam. Tah kumaha lajengna ieu carita wargi mangga lujeng ngadongkeun etang-etang landung pang beberahmana. Astam jeung Nyi Samah katut bisumini pindah di yukna ka tengah imah ari beureuh imah teh ditilaman ku Alketip sewaan teh. Atau bilik di kaputnya taku samping kebat make bapae serupa-rupa seungit kembang jeung minyak kolonyo. Gek opatan harita dariuk ari red ka kenca aya nu keur dariuk meunang dangdan kawas bujang jeung lanjang make dihias sagala rupa nyeh awewena seuri terus nangtung sarta leumpang lalaunan da gejed ku samping teh. Brek deku munjungan ka Astam jeung ka Nyi Samah. Kitu deui ka Bisumini jeung ka si Rahla cungcong sararea sasalaman. Geus kitu panganten ngomong leuleuy. Hatur nuhun karsa sumping. Mbi teh regreg suka ati. Teu bisa lakieun bibi geura urang sina ka dieu. Pokna terus harita balik deui mapagkeun bisa lakieun rek ditepungkeun jeung Astam teh. Ari Astam jeung Nyi Samah katut bisumini tepati nages-nages tak kalalakina. Dasar teu puguh ari kudu hantem bae ngareretan ka panganten mah. Era bisi magarkeun dusun. Sabalikna ari panganten lalaki di barang jol aya nu datang ge panonna celohok bengong mata si beuteun. Celohok wargi ngembang kadu ieu panganten lalaki teh. Ya jantungna ngadadak ratug tutunggulan. Getih asa naik kana beungeut. Jadi perbawana panas ngaheab. Tuur ngaroroncod hate pating sareblak jeung ngadadak bijil kesang tiis. Atuh basa panganten awewe ngadeuketan jiga nu teu kaciri da pikiran keur malaweung. Kang, kaditu nepangan heula kasepuhan. Ta eta nu dipikolot ku abdi teh. Hayu kaditu nepungan. Cek Nyi Asia ka pi salakina. Tapi sanajan ditoel ge anger ngahuleng, cicing teu usik-usik awas arsa batu anu teu aya nyawaan. Nya puguh Nyi Asia teh reuwas manona molohok kana beungeut panganten lalaki tarangna oge kerung da teu ngartieun. Kang Kurdia kunaon ieu teh? Henteu kausap setan mah. Nah dararamean matartib nyungkeun sakumaha mistina. Di naon teh goewah nyuguh. Kunaon atuh ieu teh? Istighfar atuh kadinya. Cek Nyi Asia bari nepak pingping panganten salaki. Gebeg ngarenjag terus ngarahuh bangun nu capek.
kalamas kelemes tebugu rasa beungeutna sepa sang natiis beuki nyerolok diukna asa teu napak. Aya naon Asia pokna gugup. Harpiraku teu kadang itu nu dipikolot ku abdi geus datang. Namun jungan era tenepungan buru ulah rese. Aduh nyeri cangkeng gitu. Cikar dia kalah kukuliatan bari muringis bumi alam asa dengdek. Bangun anu teu manggih tungtung teh. Maksudna bingung lamun teu manggih tungtung, susah nu taya hinggana teh. Nyi Asia reuwaseun panonna colohok bengong. Sabot Nyi Asia bengong, pangantena laki ngojengkang, blus ka kamar, gek diuk dina kasur anu empuk. Sarta harita ngahuleung miraga meneng, awakna asa kosong molongpong, kesang beuki ngucur, jajantung ratug hatena gegeberan teu puguh rasa. Nyi Asia reuwas deui bae. Terus harita nuturkeun ka kamar bari nanya semu ambek. Panonna rada buncelik, hayang nyentak ngan ditahan. Kang Kurdia, kunaon ieu teh? Aya naon ieu teh? Bari ngagebig-gebig awak Kurdia, panonna mencerong kana beungeut. Tapi Kurdia kalah beuki gugup. Kesang dina tarang renung, beungeutna oge sepa taya cahayaan. Asia Kang teh lieur ieu teh. Aduh, ieu awak asa lulus. Cukur dia bari ngaragap angeunna, karasa jantungna mungguh ngaguruh, jeung ratu kawas anu tutunggulan. Nyi Asia harita wargi teu ngomong deui. Terus manehna ngaleos ninggalkeun panganten lalaki. Geus diluareun kamar gugup deui. Samar pola samarampa. Era ku astam sakulawarga pok ngomong semu gugup. Hapunten sakadapa. Pokna teu kebat ngomongna. Ret harita ka hiji lalaki anu geus kolot. Make baju kampret bodas, celana pangsi hideung, make ikat tulung, digupayan ku Nyi Asia. Eta kolot teh buru-buru nyampeurkeun, bangun reuwaseun. Aya naon Nyai? Pokna ngareos. Bah, itu Kang Kardia kunaon? Cik tulungan heula. Hah? Nya kunaon atuh cikan ku Abah arek ditempo. Blus si Abah teh ka kamar panganten. Kasampak Kurdia keur nepakan sirahna jiga anu susah pisan. Puguh bae wargi si Abah teh reuwaseun harita. Gek diuk gigireunana pokna nya ngahareos jang. Kunaon ieu teh? Naon anu nyeri? Geuwas bebeja ka Abah bisi katutuluyan. Mangkaling Pak Naib dari Sumpi. Para tamu geus kumpul. Buru-buru atuh waksa ka Abah. Kunaon ieu teh? Cik si Abah nanya mani marepek. Panonna neuteup ka Kurdia anu teu puguh rasa. Nu ditanya teu nembalan, da puguh hatena bingung. Samar pola sama rampa. Kumanehna kacipta semah nu bareng jeung astam teh. Nulak cangkeng bari molotot. Cerukna ngacir kana irung manehna. Jadi teu kabayangkeun wirangna. Erakna sedih jeung nalangsanan. Atuh beuki bingung Kurdia teh. Jadi boro-boro nembalan wargi di baturan gembung. Ayang nama cicing sorangan nyumput di kamar. Kang Kurdia, ieu teh kunaon atuh? Nabat jadi kieu akang teh. Asia nanya tapi raha reosan, teu sirikna ditompokeun kana ceulina, da hayang ulah kadenge ku batur. Kurdia anger harita teu nembalan wargi. Awakna kalah ngeleper, beungeutna oge sepa. Aya nu teu beres ieu mah. Nyongkot paruh puyah Nyai ka ditu. Ceuk Abah bari cengkat. Moal nya kudu ku abdi pan geus darangdan ieu teh, geus dangdan. Era atuh ku batur, jeung atuh ku Abah, menta kanu dipawon. Ceuk Nyi Asia rada keheuleun. Panganten dititah nyokot parupuyan. Nya aduh, keun ku Abah urang jampe atuh. Bisi aya anu ngarondel.
bisi aya nyeroro kidul ngaganggu cenah leos harita ninggalkeun kamar panganten wargi. Najan harita dibuni-buni oge wargi akhirna mah nu di luar teh nyarahun yen panganten lalaki kasibat. Puguh we jadi recok silitanya. Malah Astam oge jadi tegenah hate. Sok sieun aya nanaon manehna deui anu diandalkeun kudu ngubaran. Terus ngahareos ka pamajikanana. Aya naon ieu teh nya? Nah datang urang teh kalah ribut. Nya duka atuh abdi ge heran Kang. Ceuk Nyi Samah. Aya naon Nyai? Bisumini ngahareos. Duka bi panganten pameugeut jiga nu teu damang. Nya tulungan atuh ujang ka itu. Bisumini ngajujurung ka Astam. Kekeke heula bi. Urang mah tamu apan ieu teh. Kitu ceuk Astam harita. Jeep wargi sadayana jarempe harita teh. Urang caturkeun si Abah harita teh geus ngajemprak sila bari nyang haripan parupuyan ta si Abah teh wargi. Terus meuleuh menyan parpat paladug haseup mula kaluhur. Bau menyan nyambuang ke samuderen imah. Atuh nu digawe teh ting daringeuh aya naon ieu teh bet bau menyan cenah. Sabaraha urang kolot ngumpul deket si Abah. Arayangeun nyaho naha naon nu jadi sabab. Ditungguan nepi ka kesel menyan geus pareu ruhak palupuyan geus teu hurung. Tapi can aya ilapatna naon. Kunaon eta si ujang teh Abah? Ceuk hiji nini lembeng. Ilapatna naon ieu? Ceuk si Abah bari gogodeg. Tarangna nepikeun ka ngesang, hatena teu buguh rasa. Ah lain ku jurig meureun Bah. Bating naon teh salesma keur nirisan. Meuli ubare ka kampung teh ka warung maksud teh. Naon atuh anu mah diubarna? Ceuk hiji lalaki nembongkeun pamanggihna. Jig atuh. Pangmeulikeun naon anu sakira mati. Bisi nya salesma, bisi emplu manehna. Ceuk si Abah. Lain emplu atuh flu meureun Bah. Beda saeutik kanjama ka tujang. Ceuk si Abah bari cengkat, culweh parupuyan mah ditinggalkeun, teu aya hasilna geuning dina ngajampe teh. Wargi sadayana kayaan harita jadi teu tenang. Jelema teh harita pating garulung. Silih harewosan nepikeun kacul pagawean. Nyi Asia samar pola samarampa mangkaning waktu beuki nyarelek. Panaib dereh datang, ari panganten lalaki kalah gering. Kunaon atuh Kang Kurdia teh Abah ieu teh? Ceuk Nyi Asia, eta kunaon Nyai keke sabar. Si Uhi keur nyiar obat rieu teh lah. Ceuk si Abah bari gek diuk, terus nginum bangun capek manehna. Aduh, kumaha atuh panaib bisi kaburu datang ieu teh? Tenang. Ulah gugup geus sager mah sae geura. Ih si Abah mah batur lieur teh kalah kang ngabojek geuning teu rame eta teh. Si Abah teu ngomong deui cicing we bari sila tutug. Tegung Srila jol anu tas meuli ubar song dibikeun ka panganten awewe. Sina dibikeun ka Kurdia. Nya buru-buru harita dibawa ka kamar sakalian jeung caina sagelas. Kang leueut landongna ieu beli kata terasan. Mangkaning panaib tere sumping. Ceuk Nyi Asia bari mikeun ubar ka Kurnia. Ka Kurdia. Alah, udah teu nanaon akang mantu. Ceuk Kurdia. Nah aya teu nanaon manika sapak kitu, eta kesang manikeun Kang Ngucul. Sok leueut ulah sok bau ka ubar. Ese cager eta teh. Nyi Asia rada cengkelin, bener rada jengkelin. Kurdia harita wargi aledeet manehna. Am ubari dahar regot di tubur kucai. Lek ka jero beuteung, renghap Kurdia teh narik napas jero. Jantungna kalah beuki ratug, beuki bingung, tambah susah kumaha nya pipetaeun.
Barang keur kitu wargi di luar kadengen nu ribut, malah nu di jero imah ge tingko jengkang luslos ka pawon. Aya nu turun ti panto hareup. Atuh Nyi Asiah riwas, cur pangantena laki ditinggalkeun, serog harita ka tengah imah. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sundanya. Pamugi bayi esok sanaos mangrupikin dongeng tiasa ngajantenkeun pangbaberah manahnya wargi. Oge kusim kuring dikintunkeun dikumkeun di kasadeana ieu. Mah di absen hiji-hiji moal kabaca. Dia sadana alhamdulillah seueur pisan kitu anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda teh warginya. Pokona mah atuh khusus nama di Jawa Barat daerah Pasundaan. Terus sa Indonesia nya sadayana provinsi di Indonesia atau di luar negeri nya atau nu di Saudi Arabia, di Taiwan, di Brunei, di Malaysia, terus di mana Taiwan nya, terus di Korea Selatan atau di mana deui tah seueur wargi sadayana nya tah ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana anu mikaresep kana ieu carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Mangga ayeuna mah atuh kasadayana urang ngajengkeun warginya ieu carios ngadu teluh da ieu. Aya ngadu jago, aya ngadu teluh ieu warginya, ieu mah ngadu teluh ieu. Bagian nu ka-32. Jadi jeung ngadangkeun bae ka sadayana eta nglandung pang beberah mana. Aya naon Ujang? Nanya ka Astam. Rupina bapana Ibarantu sumping. Itu geuning ngalut, ceuk Astam bari nunjuk keluar. Nyi Asiah beuki gugup lantaran pisa lakieunana can waras. Kala beuki parna jigana teh. Aduh Gusti kumaha atuh? Leos ka kamar deui buru-buru nyampeurkeun ka kudia, pok ngomong bangun gugup. Kang, itu Pak Naib da sumping Kang. Kumaha atuh ieu teh? Naon? Naib? Kurdia harita katara beuki pias. Jantungna malah tambah ratug tutunggulan. Atena pati sarbelak teu puguh rasa. Kumaha Kang teh geus kuat ayeuna? Sageun atawa acan liurna? Nya. Jiga ka ditu ti heula. Keke Kang arek dari heula teh sagedeung teh. Wisuganan rada rerep. Cikur dia bari terus ngagoler dina kasur, tuurna ngadadak lilis. Itu si Akang. Eling atuh. Piraku kalarek sare. Rewel pisannya. Jigoe atuh ti heula angkelanan, ieu sirah lieur. Bejakeun ka Abah daguan sagedeung kitu. Nah set euy Naib mah suguhane heula. Sida dahar, sina nginum, sina udud, atawa naon heula atuh. Nyi Asiah harita eleh deet. Leos ninggalkeun pisa lakieunana. Ari di tengah imah harita wargi gok jeung si Abah. Anu geus teu sabar hayang geura nenjo na kumaha kurdia teh sarta terus silih harewosan. Si Abah unggut-unggutan leos ka pawon nepungan juru kunci goa anu jadi candoli dina ngabagi susuguh teh. Nyi Asiah teh diuk wargi dina kursi panganten manehna. Ari Abah cakacikih ngatur siasat, ngulur-ngulur waktu ngadaguan rerepna kasakit nuka alaman kukur dia teh. Bah, geus sayagi panganten teh ieu teh ulah waka susuguh lanana tu bah. Da Pak Naib mah moal lami saurna. Margi atos ti dieu teh bade kalebah ka Haji Marja. Sok lah siapkeun panganten lah urang rapalan ayeuna. Cik Pak RT nya puguh si Abah teh gugup harita wargi. Puguh can anggeus kalau geus aya beja kitu. Mangga. Cenah pokna bari terus nyampeurkeun ka Nyi Asiah bari ngajingjing baki. Geus nepi ngaharewos bari papeta. Barang ngadenge beja kitu Nyi Asiah teh sirikna luncat nepungan kurdia di jero kamar. Dituturkeun ku si Abah anu sarua ngarasa hariwang bisi mata kumaha onam. Kang kurdia ieu. Ya kumaha ieu teh itu Pak Naib yang geus sayagi itu. Sarta moal lami cenah. Buru atuh udang. Kitu ceuk Nyi Asiah. Kelanan sabar atuh. Cukur dia bari hudang sirana karasa lieur make baju nu rangkep teh asa dikakeb.
make jas asa berat, bendo asa nambahan berat, asa nyuhun kalapa. Wayana sing kuat. Sing kuat yang benar. Udah moal lila ngarapalan mah. Keun ke tah leureut deui amun geus dirapalan. Tumaninah gulung gengke mamalah aya nu maturan geula. Ceuk si Abah satengah banyol jadi ngabeberah ka hate Kurdia. Tapi Kurdia mah kalaka beuki geumpeur teuing naon anu jadi sababna. Ngan anu jelas hatena tagibur kawas nurek nyang haripan ka sidang pangadilan. Wargi sadayana ayeuna urang kecapkeun Astam jeung pamajikanana harita teh beut teu oleh ngabandungan kana naon-naon nu kajadian. Katenjo jeung kasaksian kumaha paciweuhna panganten jeung si Abah. Duanana bangun anu gugup. Ari nu sejen teu bisa mantuan susah da teu nyahoun pasualanana. Jang, naku naon atuh panganten teh nya katenjona teh bangun gugup. Cik tulungan karunya sampeurkeun ka ditu, tanyakeun. Ceuk Bisumini ka Astam. Muhun Kang, sampeurkeun ka ditu karunya atuh. Ceuk Nisama harita sahate jeung Bisumini. Nya kunaon atuh nya? Asa rariuh-rariuh teuing. Makaning naib geus sumping. Cik urang tanyakeun atuh. Astam cengkat terus ngadeuketan ka panganten awewe. Bugue nya Asia teh mani curingha ataupun disampeurkeun ku Astam. Aya naon ieu teh bibi? Alah, tobat tulungan mi teh Jang. Itu si Emang kalaka ngagibrig jiga nu muriang. Beungeutna sepa, kesangna oge ngoprot deui. Jiga anu malaria. Cik tulungan ujang. Kumaha atuh ieu teh? Kitu ceuk Nyi Asia ari cipanona ngembeng tina awahingku susah teh. Punten atuh abdi bade nepangan kalebet. Nya mangga nam jeung bibi. Bus harita duanana ka jero kamar. Kasambang teh Kurdia keur dilalemu ku si Abah. Dan Nyi Asia mah teu geunaheun cicing manehna. Kaluar ka jero bae di tadi. An ayeuna dibarengan ku Astam, hatena rada teteg terus nangtung gigireun Kurdia. Kunaon ieu teh Mang? Naon anu karaos? Cik Astam ka Kurdia. Duga Jang. Aduh, Mang teh teu geunah rasa teh. Aduh kanaon nu karasa teh aduh. Da teu baruguh kieu geuning. Cik Kurdia ngajawabna teu puguh. Hese nangtukeunana naha gering atawa lain. Cobi atuh nyuhungkeun eta ci enteh geura. Cik Astam, si Abah harita tuturubun nyokot cai enteh. Geus kitu song dibikeun ka Astam. Geus kitu dijampean sabisa-bisa bari nyambat ka aki-aki anu sok tepung dina impian teh. Sanggeus dijampean terus diinumkeun ka Kurdia. Aneh gede pisan manuatna. Harita keneh teteg hate Kurdia teh. Kesang tuhur, awak teger, tuur geus ngaroncot, beten teu ngaroncot teuing. Geus sayagi panaim teh, cekurnia ka si Abah. Kita digeus Jang hayu. Urang sampurkeun ayeuna mah. Keke labah. Aduh nyisiran heula ieu. Kurdia nangtung gap kana sisir terus dibendo. Geus kitu mah ngemplong hate Nyi Asia teh lantaran jampe Astam teh beuki mati geuning. Tawargi harita keneh duanana teh kaluar ti kamar. Geus sagedang dan sarta geus siap pikeun dirapalan. Astam jeung si Abah harita nuturkeun pandiri. Limpang lelaunan ngaliwatan Nyi Samah jeung Bisumini nu ti barang bijil ti kamar mencerong ka panganten. Bisumini ngajenghok harita. Jajantungna asa ngajedud kawas aya anu ngadudut. Lain kuna naon eta nenjo pangantena laki bet salimbag jeung salakina nu kabur teh. Malah lain Bisumini bae dalah sirah lage mani celohok. Da teu samar atuh kana nya ngaran-ngaran ka bapa. Da tadi ge aduh meh encan diteges-teges teh teu apal so teh. Ari ayeuna sidik pisan. Nyatana kaciri tur deukeut. Masya Allah.
Nah eta teh saha? Bet jiga salaki aing. Cek Bisumini dina hatena. Dak dumadak awakna lilis. Mana komo nejo kurdia ngarendeng jeung Nyi Asia. Si dikareng muruka tepas rek dirapalan teh. Nah wargi Ari Astam seukeut rasana red ka Bisumini kata rajiga nu ngemu kapanasaran. Panonna mencerong ka kurdia sikapna bangun gugup. Astam ngarti pok ngaharewos. Bibi kenal ka pamegat eta. Tingali cepileuna. Astam ngaharewos. Tobat ujang. Buku bibi teh keur nalak-nalak ieu teh. Na panganten lalaki teh. Bet jiga salaki bibi anu kabur. Geratoel sirahla. Sina ka dieu. Cek Bisumini tapi ngaharewos. Sabot batur pabuis bebenah panganten Astam noel ka sirahla. Anu nangtung deket lawang hayangeun sidik anu rek dirapalan teh. Oreng maneh nage asa-asa meureun dati tadi ge mencerong bae ka panganten lalaki. Nya barang aya nu noel buru-buru nyampeurkeun ka indungna. Poknanya bari neuteuk. Aya naon, Mak? Maneh wawuh ka panganten lalaki. Jiga bapak, Mak, du cepilna rawing. Pan eta teh tilas kakait useup teh lain. Cek sirahla poros nyaritana. Dasar can pati boga luang teh. Heeh, pugu mage ti tadi teh neges-neges. Cikumaha adi geus kieu. Eta teh salaki bibi jang, najan geus taun-taun teu balik ge da bibi teh encan diserahkeun. Nu pugu mah dikaniaya, disangsara, teu ditempo, teu diparaban. Ari ayeuna manehna senang-senang. Make rek dirapalan hareupeun bibi coba. Cek Bisumini ka Astam. Atuh bingung Asam teh. Jadi manehna ge teu wani ngajukeun pamadeganana. Kitu salah kieu lain bisi tuluyu jeung eusiha teh Bisumini teh. Abdi mah teterang ka sang tukangna. Jangakeun eta mah ka bibi. Punten atuh jang. Palebah dieu bibi arek kumawasak. Rek nangtukeun jalan kahirupan bibi pribadi. Punten sakali deui nya, punten lain teu ngajenan ka ujang. Ngan bibi teh teu kuat ari nenjo salaki dirapalan hareupeun mah. Nyangakeun eta mah. Teu langkung bibi ceuk Astam harita di barung ku Ratu Jajantung sok sieun matak jadi uru Arab. Atuh da geus pasti eta anu kawin teh bakal batal. Lantaran Bisumini geus jelas henteu ridoeun apan. Teu ridoeun manehanana salakina kawin deui teh. Rahla, da maneh mah budak moal era sesendek ka hareup oge. Jig diuk deket panganten awewe. Dengekeun sing tenget. Saha ngaranna eta panganten lalaki teh? Sarta waktosna wargi sadayana henteu nya kapan. Rupina ieu dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh. Karangan Kilik sabagian nu ka-32 wargi dicekapeunikeun ka dieu bae nya. Pamugi sakali di sok sanaos sia mangarupikeun dongeng tiasa ngajantenkeun landung pang beberapa mana tanah pilandong nyariakeun mana wargi landung hiburan lah daripada ngalamun teu bogo. Tah kukituna kawargi sadayana bawa istri pameget nu anu disebuna nu caketna nu tebihna ka sadayana aturkeun nuhunnya udah jeung baturai insyaallah atuh ngadu teluh anu bagian ka-33 nama enjing insyaallah panggurang sadaya tiasa ditepangdangkeun deui. Atur nuhun kepartosanana uli jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.